Cek, daguan ngerasa kedeng. Mana Ece buru-buru pisan. Pasti Ece dek muter-muter dengan duit injemannya. Ece Haji, abi cuma dekat tukang sakedeng. Alah, kudu gengsi Cek. Matakna berasa olah kita dipitah gawe. Ulah diantar penggogoleran wae di imah. Ece kira hirup di zaman ayeuna teu butuh biaya. Nah naon oge pake duit Cek. Beas mahal, minyak mahal. Kira aku Ece ada pinjaman kapinjol terus. Cek Haji, saha anu dek pinjaman kapinjol terus? Barina oge laki abi digawe. Gawe tapi cuma di imah wae. Pas kamari barang, Cek Haji ngaliwat ka imah Ece. Di Kusmin, ake calana ponok, mucuk-mucuk mata. Cigah jelema anu karek hudang sare. Jam 1 barang, eta Cek. Gawe naon, modelan cigah kitu. Eta mah ngaranna lalaki pemalas Cek. Ece teh sadar atuh. Ulah daek dimanfaatkeun ku salaki mokono kitu. Tapi Cek Haji, salaki abi teu cigah gitu. Salaki abi alah enggak salah Cek, terus-terusan ngadea salaki kitu. Moal bakalan salaki Ece gawe di PP oge. Jujurnya sebenarnya Cek Haji teh miris nempok keluarga maraneh teh. Tetangga-tetangga lain oge pada ngomongkeun Cek. Karunya salakina pemalas teu tahu diri. Ditambah pamajikanna bodoh. Daek wae dimanfaatkeun ku salaki sorangan. Cek Haji, lamun ngomong heg dijaga. Cek Haji kan teu nyaho naon tentang rumah tangga abi. Salaki abi unggal peuting teu sare karena main game kan, nonton video anu teu jelas. Cek dengekeun nya, lalaki anu bener teh lamun nempok pamajikanna kasusahan, manehna kuduna nu neangan duit keluar. Lain kalakas pamajikanna nu neangan ka ditu ka dieu teh. Geus alus Cek Haji ngomongan kieu teh ka Ece. Aneh mata Ece teh beunta. Daripada engke jadi miskin, baru tahu rasa. Cek Haji, abi teu pernah minta dahar ka Cek Haji. Teu pernah oge abi nginjem duit ka Cek Haji. Stop lah Cek Haji nguruskeun rumah tangga abi. Di bejaan kalakas nyolot. Diajak ngomong baik-baik, kalakas ngajak ribut. Nya geus tanggung we sorangan akibatna. Salaki pemalas dipelihara. Heh, kunaon Cek eta banget meni ditekuk. Nis, kunaonnya jelema teh meni loba waktu jeung tanaga keur nguruskeun hirup batur. Kunaon emangna saha Cek? Nu nyieun Ece sedih kitu. Itu Cek Haji Nis, pas urang ngalewat manehna nanyakeun gawe salaki urang. Cek Haji ngomong salaki urang pengangguran, lalaki pemalas. Parahna deui, urang disebutkeun bodoh ku Cek Haji. Daek wae dimangpaatkeun ku salaki mokondo cigah kitu. Heran pisan Nis, emang Cek Haji nyaho naon tentang keluarga urang. Capek pisan Nis urang nying hareupan tatangan nu cigah kitu Nis, nyeri hate. Antepkeun we Cek. Enggeus Cek, kudu dipikiran omongan batur mah. Nu penting kan kebutuhan Ece kacukupan. Dapur Ece tetep ngebul, jeung teu kalaparan. Antepkeun we manehna dek ngomongna naon oge. Can nepikeun kana budak mah eta bilirna. Oke oge capieun sorangan. Capek Cek ngaguguk hayang batur mah. Nu penting awak Ece sehat, rezeki lancar. Bener teu? Bala dageun.